Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung dipayun hayu urang panjatkeun puji sinaran syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nu mana kalayan rahmat sareng hidayahna urang sadaya tiasa ngariung dina raraga medar sareng ngadiskusikeun ngeunaan PSBB Covid-19. Shalawat mi wasalam mugia dicurah limpahkeun ka junjunan urang sadaya habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargina para sahabatna tabiin bertabiatna sareng urang salaku umatna di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Simkuring bade sejang haturkeun nuhun ka para pamilon sareng pangjejer anu parantos hadir dina acara ieu. Tepangkeun wasta abdi Muhammad di Jaramli, simkuring ngadeg di payunan hadirin sadaya wireh kapapancenan salaku panunggu catur dina raraga medar sareng ngadiskusikeun ngeunaan PSBB Covid-19. Supados teu nyangkolong kana waktos hayu urang buka ieu acara ku ausan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin pangjejer sareng pamilon anu simkuring dibika hormat. Sataacana di kawitan simkuring bade nepangkeun para pangjejer nu bade ngadugikeun kamandangna. Anu kahiji nyaeta aya Bapak Ade Panji Maulana Mashad MPD, mantena mangrupikeun salah sahiji guru ekonomi di SMA Negeri Hiji Majalengka. Wilujeng sumping Bapak hatur nuhun parantos hadir dina acara ieu. Anu kadua nyaeta aya Ibu Eulis Leli Dalilah SPD MPD, mantena mangrupikeun salah sahiji guru biologi di SMA Negeri Hiji Majalengka. Wilujeng sumping Ibu hatur nuhun parantos hadir dina acara ieu. Para hadirin pamilon sareng pangjejer anu kusumkuring dibie hormat. Acara nu salajengna nyaeta kamandang ti Bapak Ade Panji Maulana Mashad ngeunaan PSBB Covid-19. Ka Bapak Ade Panji Maulana Mashad MPD disumanggakeun. Hatur nuhun ka Bapak Ade Panji Maulana Mashad MPD anu parantos ngadugikeun kamandangna. Naon nu tadi didugikeun ku Bapak Ade Panji Maulana Mashad teh aya bener sareng salahna. Nuhunkeun info ti WHO, pelaksanaan PSBB secara sistematis jeung terencana teh tiasa nangkal asupna kasus anyar atana pipikeun ngahambat penularan Covid-19. Hal ieu teh aya kaitanna jeung penelitian nu aya di Tiongkok, wirehna di kawasan Hubei. Mantena ngalaksanakeun PSBB nu lamina nyaeta 2 bulan. Nah, nu pada akhirna penularan virus Covid-19 teh tanyebar kana daerah lainna. Salajengna nyaeta dihaturanan ka Ibu Eulis Leli Dalilah SPD MPD kanggo ngadugikeun kamandangna waktu sareng tempat disayogikeun. Hatur nuhun ka Ibu Eulis Leli Dalilah SPD MPD anu parantos ngadugikeun kamandangna. Nurutkeun mantena ayana PSBB dina kaayaan pandemi ieu teh miboga dampak anu negatif ka sagala bidang. Utamina nyaeta bidang ekonomi. Salian ti eta PSBB oge nyebabkeun lobana jelema anu di PHK ku perusahaanna. Dampak nu sejena nyaeta budak sakola anu kuduna yang harapan guru ayeuna mah kudu ngagunakeun media online sapertos HP sareng laptop. Waktos anu disadiakeun di watesan ayeuna simkuring bade masihan kesempatan kanggo pamilon anu bade tumaros ka pangjejer ngeunaan hal di luhur. Ngan ukur 2 urangnya tong hilap lamun ngadugikeun patarosan kudu nepangkeun wastana. Nah, dihaturanan ka saderek Nuraini nu bade tumaros kana pangjejer disumanggakeun. Hatur nuhun ka saderek Nuraini Effendi anu tos ngadugikeun patarosanana. Patarosanana nyaeta naon solusi nu efektif supados PSBB ieu kalaksanakeunna lancar. Disumanggakeun ka Bapak Ade Panji Maulana Mashad kanggo ngawaler patarosan ti saderek Nuraini Effendi. Hatur nuhun ka Bapak Ade Panji Maulana Mashad MPD anu parantos ngawaler patarosanna. Jadi siti walarana nyaeta kunci suksesna PSBB teh ti jalmina sorangan. Upamina sasah ngalaksanakeun protokol kesehatan, penularan Covid-19 bakal leuwih beresiko. Upamina urang disiplin kana peraturan pamarentah sareng tetep ngalaksanakeun protokol kesehatan, insyaallah PSBB nu dijalankeun bakal sukses. Tekaraos acara demi acara parantos dikasanggakeun. Sumangga ieu acara urang pungkas kumaos hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Disimkuring rupina sakitu anu kapihatur mugia tina ieu acara urang sadaya kenging manfaatna. Pribados salaku panunggu catur nyuhunkeun dihapunten tina sabudaya kakiranganana. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.